Dumantak diurang kan diurang ya bakal ya diurang di Indonesia. Di Indonesia teh ieu nu paling dikhawatirkeun ieu wahabinisasi. Jeung kitu syiahinisasi. Kumaha sih ngomong eta? Aing nurutan nu hebat padahal teu becus. Iya untuk mewahabikan jeung mensyiahkan teh ya engke bakalna ieu dibere beasiswa baik di Indonesia maupun dikirim ke Iran atau ke Saudi Arabia. Nu dimaksud lah kumaha 10 tahun ke depan supaya Indonesia benar-benar jadi Wahabi ulah aya Sunni. Sebab nu ngahalangan ieu KBG adalah Sunni. Ngahalangan gerakan-gerakan politik, gerakan ekonomi dan lain sebagainya. Nu jadi penghalang teh Sunni. Mada carana bae ku ari mah wahabikeun, syahkeun. Eta mah kan geus aya digenggeman Amerika. Mulai Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah marudah. Bagaimana ini untuk mengantisipasinya? Musyawarahnya ada di ditu. Jawa Timur, Jawa Tengah, anu tinggalin hanya Jawa Barat jeung Banten. Tinggalin jangan mah. Teu pernah aya musyawarah. Jawa Timur mah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Jawa Tengah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Tapi Jawa Barat jeung Banten mah saha. Aya organisasi di Banten aya. Aya tokoh aya. Kunaon teu udah atuh di situ bae Banten mah. Mun golok mah bener. Geus diasah bae ti ku ari ge. Jang naon mencit korban. Beda karakter geus kos kitu bae. Ai disebut tinggalin bung Banten mah. Ai maju henteu deui Banten mah geus kos kieu bae. Kos kitu Banten mah, Jawa Barat teu. Batur mah geus menghasilkan gerakan kan Jawa Timur untuk mengantisipasi ini, Jawa Tengah kayak gini, akur ke para tokoh baik kiai maupun politisi. Coba bagaimana kita baik di organisasi maupun antar pesantren geus ngadu tek. Oh ya Jawa Barat jeung Banten ente datanglah bagaimana Pak Kiai kakulai bagaimana lagi untuk mengantisipasi itu iya cekulat atau bagaimana ya tidak menurut Pak Kiai bagaimana saya sih nggak punya pendapat nah terus bagaimana kalau nanti udah terjadi kan orang teu bisa kumaha Allah kan teu bisa. Itu kan lain jawaban tuh. Nyana mengharapkan lain umur kurang dijawab bagaimana Allah saja tuh nyana pas gitu mah tuh lain rasional ngaran. Dan kukula dijawab kieu bae. Sudah berapa tahun Muhammadiyah bergerak untuk memuhammadiyahkan bangsa Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Di omat-omat kamari teh ku Gusti Allah ya bani Adam la yaftinannakumus syaiton. Kade ulah kapitnah ku setan ulah kagoda ku setan hingga anjeun naluturkeun kahayang-kahayang jeung ajakan-ajakan setan. Kade cek Gusti Allah sakumaha setan bisa ngagoda ka bapa moyang aranjeun kabeyane Adam ketika digoda di surga. Kagoda Kangjeng Nabi Adam teh akhirna diturunkeun ku Gusti Allah minal jannati ti surga ka bumi. Anu ditembongkeun kahinaan bapa moyang maneh teh yanzi'u anhuma libasahuma liuriyahuma sawatihima. Teu make sahlai-lai acan. Teu make buuk-buuk acan. Pocot ku Gusti Allah. Barang nu aya di surga teu meunang dibawa ka bumi. Allah. Hingga katembonglah Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa teh kagorenganana. Berenanan mana teuing Kangjeng Nabi Adam teh utad atodna.
gubal gabel nele Siti Hawa makomo meureun aya Musa mesem jeung baeud geus kitu we tembongkeun ku Gusti Allah maka nu paling urgen saat eta ialah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa hayang instruksi ti Gusti Allah papaes jang nutupan aurat mantap ku Gusti Allah diinstruksikeun supaya nyiptakeun pakaian tina kapas melalui hujan jaradilah kapas-kapas melalui hujan jukut-jukut jaradi didaharlah ku hewan-hewan domba sapi jeung sajaban dijieunlah bulu-bulu tersebut pakaian ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa qad azzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha sebagai ampok-ampok Kangjeng Nabi Adam kepanggihlah di Arafah tidinya lah Kangjeng Nabi Adam langsung ke Baitullah wah Kangjeng Nabi Adam jadi Kangjeng Nabi Adam mantas di Arafah ka Muzdalifah ka Mina langsung ke Baitullah bentukna kakarak batu segede kieu nu ditendin ku malaikat Jibril alaihi salam Baitullah Masya Allah jelema kakarak duaan harita nu pas ini harita mah sugan pas ini kontrakan asini taneuh sapira ganduaan bau ablag-ablag aye nggak omat-omat kade ulah sampaikan ka terjerumus milu karena ajakan setan kade cek Gusti Allah sedangkan cek Gusti Allah tadi di akhir pancak Gusti Allah inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun kaula nu agung teh ngajadikeun para setan-setan teh dijadikeun kakasih kanca-kanca persekutuan jeung jelema nu teu ariman jelema kafir mah babaturanana jeung setan tah nu mantak kade omat teh Gusti Allah ulah sok kababawa ku ajakan setan dimimiti berpakaian sing hade ulah nuturkeun setan make aturan akhlak diturunkeunlah setiap saat para rasul jang nata akhlakul karimah dimimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus datang ke Kangjeng Nabi urang kade aurat awewe teh kapan sakabeh awak tuturkeun aturan Kangjeng Nabi urang ulah nuturkeun setan kade ari lalaki mah baina surah war rukbah dengkul jeung bujal ringan lalaki mah tapi awewe mah ieu sakaujur awak kuku-kukuna nya nama termasuk aurat buukna termasuk aurat kabeh geus pokona kudu disimbutan we geus kos barong begitu urang lamun neule di Mekah tah tanu bener teh kos kitu tah pakaian awewe mah urang mun neule di Iran pakaian orang Iran tapi di Iran ge teh kabeh karari itu urang lamun ningali di Yordan malah di Yordan mah hampir teu pati aya mah aya lobaan kene nu terbuka di Mesir ge lobaan kene nu terbuka tapi lobaan nu make kitu cadar Mesir loba Iran loba Irak loba tapi di Irak ge loba nu ulutudan be sarua jeung di urang di Mekah sarua di Mekah nama hampir kabeh make cadar di Mekah nama Madinah tapi coba di Jeddah nama hampir teu make calana orang Mekah teh kasih barloon teng haji mah gitu bae kade ulah nuturkeun setan cek Gusti Allah tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim
di mana-mana awewen teu make aturan Al-Qur'anul Karim berarti nyana kagoda ku setan ya di lamun aya awewe teu make jilbab eta teh jurig lamun aya awewe kadeuleu bitisna eta teh keur kagoda ku setan nyana teh keur kasurupan ku jurig lamun aya awewe kadeuleu pingpingna teh mah jurigna ge tah mah ratuna lamun bujalna kadeuleu raja jurig teh mah iya kuari urang Masya Allah keluar be urang timah mana kuari nu make jilbab mana kuari nu make gitu rongres geus pokona mah terbuka kabeh ieu setan inna ja'alna syayatina auliya ngade cek Gusti Allah la yaftinakum syaiton ulah kagoda ku setan ternyata kagoda kabeh ku setan terutama kaum awewe aya nu rapih jasa awewe teh Masya Allah ieu mah hebat jasa make rongres hebat ai prak barang dideuleu digigir disoekeun ka dieu barang lempang pingpingna ge kadeuleu sial jasa Masya Allah atuh kunaon disoekeun ai kamari mah aya nu rapih jasa make jilbab pohara jasa ai prak teh make calana jilbab dipakai anak poho merenya Gusti Allah lagu jadi kemelutlah di Indonesia soal jilbab tarik ulur terus di zaman Gus Dur datang ke ayeuna can anggeus-anggeus satu sisi hayang anak sekolah make jilbab di sisi lain ulah datang ke ayeuna can anggeus-anggeus tanggeus bahkan loba nu diusir budak sekolah lantaran make jilbab usir kita pindah sekolahna pabrik aya nu make jilbab keluarkan ribet make jilbab pokoknya mah geus menyudutkan soal jilbab di Indonesia pohara jasa lantaran di urang teh kapan dikendalikeun ku Amerika tersepen orang Amerika di Indonesia anu make jilbab komo budak sekolah komo di pabrik mah sangat tersepen jasa. Adapun di pondok pesantren salu atau mah jalain Indonesia sabodo sakena lain Indonesia atau mah pondok pesantren mah belahan pedalaman Sumatera pan ieu secara nasional teu meunang jilbab kamari ieu geus bungah jasa kapan polwan diperbolehkan make jilbab menang saminggu tarik deui tidak boleh berarti kan aya pengendali di urang nah eta keur carita tarik ulur seperti kos kitu tah tapi gerakan Allah mah hese kumaha gerakan Allah tanpa dipandu ku pemerintah jelema make jilbab sorangan sanajan teu make calana jilbab dipake bae bloon jasa ka Nyiroro Kidul make jilbab saha nu bandu ieu pemerintah mah jangan ulah sakola tapi tetep bae make jilbab bae karyawan loba nu make jilbab bae komo ka pasar dan lain sebagainya hatta bobogohan make jilbab Masya Allah saha nu mandu hese diulah make jilbab tetep ongkos zarah ketika Muhammadiyah ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah Persis ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah PKS diharamkan juga musik jarah haram musik bejana ISIS ya bakal ngabongkaran gitu makam-makam haram musrik budak letik nang saha mandu zararah orok zarah orok zarah orok wabeh zararah kawali sanga hese teu bisa ditahan ieu mah eueuh nu ditahan harayang sorangan datang ka Amin Rais pegeleun ya cak Amin Rais teh diulah-ulah di musik-musik endahan pohara aju di lingkungan makom nagatun nyarieun non losmen dan lain sebagainya wah rarame mata kuari cicing bae nyana mun ditanya gimana itu cara sebodoh emang kenapa capek gua gerak Allah wae asal geus gerak Allah ese naon ge ese dumantek diurang teh kan diurang ieu bakal ieu diurang di Indonesia teh ieu nu paling dikhawatirkeun ieu wahabinisasi jeung kitu syiahinisasi
Kumaha aing ngomong eta? Aing nurutan nu hebat padahal teu becus. Iya untuk mewahabikan jeung mensyiahkan teh ya, engke bakalna ieu dibere beasiswa baik di Indonesia maupun dikirim ke Iran atau ke Saudi Arabia. Nu dimaksud kumaha ieu? 10 tahun ke depan supaya Indonesia benar-benar jadi Wahabi ulah aya Sunni. Sebab nu ngahalangan ieu KBG adalah Sunni. Ngahalangan gerakan-gerakan politik, gerakan ekonomi dan lain sebagainya. Nu jadi penghalang teh Sunni. Maka carana bae kuari mah wahabikeun, syahkeun. Eta mah kan geus digenggeman Amerika. Mulai Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah marudah. Bagaimana ini untuk mengantisipasinya? Musyawarahnya ada di ditu. Jawa Timur, Jawa Tengah, anu tinggalin hanya Jawa Barat jeung Banten. Tinggalin jangan nama. Teu pernah aya musyawarah. Jawa Timur mah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Jawa Tengah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Tapi Jawa Barat jeung Banten mah santai. Aya organisasi di Banten aya. Aya tokoh aya. Kunaon teu udah atuh di situ bae Banten mah. Mun golok mah bener. Geus diasah bae ti kuari kan. Jang naon mencit korban. Beda karakter geus kos kitu bae. Disebut tinggalin embung pun Banten mah. Maju henteu deui Banten mah geus kos kieu bae. Kos kitu Banten mah, Jawa Barat teh. Batur mah geus menghasilkan gerakan kan Jawa Timur untuk mengantisipasi ini, Jawa Tengah kayak gini, akur ke para tokoh, baik kiai maupun politisi. Coba bagaimana kita baik di organisasi maupun antar pesantren geus ngadu tek. Oh ya. Jawa Barat jeung Banten ente datanglah bagaimana Pak Kiai Kakulai bagaimana lagi untuk mengantisipasi itu iya cekulat atau bagaimana ya tidak menurut Pak Kiai bagaimana saya sih nggak punya pendapat lantas bagaimana kalau nanti udah terjadi kan orang teu bisa kumaha Allah kan teu bisa kan lain jawaban tuh nyana mengharapkan lain umur kurang dijawab bagaimana Allah saja tuh nyana pas gitu mah tuh lain rasional ngaran dan kukula dijawab gitu baik sudah berapa tahun Muhammadiyah bergerak untuk memuhammadiyahkan bangsa Indonesia sudah berapa tahun dan bukan tidak dimodali itu yang namanya Persib untuk mempersibkan Indonesia kucuran dana dari Saudi Arabia melalui LC keluaran dari Madinah dan Misro kurang bagaimana tetapi tetap aja karakter bangsa Indonesia Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Banten tetap karakternya tidak bisa berubah. Geus kebal jasa kan Muhammadiyah teh aya dikirim jangan wahabikeun. Tetep bae. Kita ulah kunut enahan laluhur ya sapan kunut. Kieu. Kita ulah usoli ku Muhammadiyah enahan ngageleger-geleger. Usoli. Uyangan Muhammadiyah. Uyangan jageuna tuh. Mun usoli ulah gandeng teh engke aing kasinggung jageuna. Henteu usoli. Komo guru kula di Banjar mengaran almarhum majengan mumu gandengnya senyan mah. Usolli fardhu zuhri usolli cak anak mah patas berangkat budak usolli. Atuh kajeun anak mah ieu tah mah atuh. Oh, mantep jasa guys. Hese dek dirobah teh. Ya jarang lu jadi Muhammadiyah, jarang jadi dua lah, malah Muhammadiyah jadi NU atau jadi Sunni. Kuari dek coba-coba, abang tadi 50 jil, modalan teteh sabarahat miliar atau triliun. Nurholis Majid geus dikirim ka dieu ulil absor, ulil albab jeung uli-uli jeung sajana. Tak apa dikirim. Ndek ngaliberalkeun datang ka dieu urang jadi tongtonan doang.
Ya, cara gue bingung kan Amerika guys. Di Indonesia kumaha cek nya dikirim tokoh anu luar biasa. Habok Nurholis Majid mah kira-kira kapan eta mah boga mitohana ge. Teu bapana itu Mustafa Bisri. Lain lalagan bentar mah. Pohara jasa 50 jil turun ke Indonesia jadi tontonan. Muhammadiyah, iya diurang lain saya tikan Muhammadiyah, lain di itu di kesempatan kan itu nangkara gintung, di itu menes, atau tiba delapan, sakikian apa? Nggak sepeda, tetap hese tah diurang teh. Nah, nyana tetap nanya ke kula, Kiai itu gimana sih ini? Sebetulnya begini, sekula. Di Indonesia ada Wali Songo. Sekarang jadi 10 dengan Gus Dur. Serinyana. Tidak songo lagi sekarang. Jadi ada wali. Wali-wali itu jangan dikira mati. Wali itu jangan dikira meninggal, wafat, tidak mati. Ketika wali itu sudah bergerak, wah sudah sulit untuk diantisipasi. Jadi kita punya kepercayaan secara gaib. Di samping secara zohir kita antisipasi, gaibnya secara batinnya ini ada para wali Allah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Makanya di Banten enggak gerak. Lah, dipasrahkan sama Maulana Hasanuddin sudah. Makanya kalau kita ke Banten tetap ziarah atau enggak zarah. Ziarah kita alhamdulillah, enggak zarah di mobil tetap harus soan di mobil. Salam ke Maulana Sahibul Wilayah. Itu juga kalau kita ke Demak, di mobil saja kalau kita enggak ziarah. Itu juga terus sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Eta kukula di bejaan kasih tenang aja sekula. Jangan gerak mah maranehanana. Ima langsung wa imanyana nempel ke urang kasurupan wali. Ya tuh masalah. Kadang-kadang kasurupan batur mah kasurupan kujurig, urang mah kasurupan wali engke. Tuh. Amin di mana puas denaun teu. Aduh, Masya Allah. Ieu mah tidak tetap urang jaga-jaga, tetapi urang make zohir jeung batin. Zohirna supaya rasional secara real, batinna urang mohon ka Gusti Allah dumadeheus ruruba ka jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah. Indonesia teh boga karakter seperti kieu. Kajunting urang Madura cicing di mana bae tetep nyana Madura bae heran Indonesia. Madura bae tetap urang kitu naon gara Demak cicing di mana bae karakter Demakna teu leungit. Banten, kuari Banten pindah ke Jawa Timur, Banten bae. Dia kok ini golok dia. Kitu bae tah urang Banten mah. Padahal mah nyaho bener nyonte. Nyaho gagah jalan teh geus kitu bae teh mah. Eta Banten teh dah. Ya, urang karakter di urang teh sekarang itu bae. Teu daek robah. 350 tahun, 3 abad setengah dijajah ku Belanda, karakter teu robah. Maka pengkajian Indonesia, pengkajian Amerika, 5 negara terhadap Indonesia kesulitan. Ya saya ceknya Indonesia mah. Geus antepkeun bae. Kumanyana bae jeung. Ige nyana ieu. Kan dijinan nyana Jokowi nyana ge geus rada leutik hate. Bener teh moal si budak ieu. Ya bingung cek kira ieu. Ieu kuari kan keur dia wah tarik ulur nyana geus gede hate asana Jokowi mantep ya. So, tapi kan per detik ieu nyana masih cangcaya kan. Sanu nyaho Jokowi cuma ke udeng-udeng. Jangan percaya aduh Gusti asa Indonesia kuari gika daya langkah-langkah baru numantak ditarik kembali ke DPR urang mah teu nyaho. Nah ieu tah untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Urang mah teu nyaho rahasia negara eta mah tarik kembali lantaran wah ini wah gitu dah pokoknya tenang aja beres dah.
sing hade cek Gusti Allah ulah datang ka goda baheula teh urang Arab di mana-mana tawaf di Baitullah teh nyana sataranjang teu make calana lamun lalaki diaturna tawafna ti beurang lamun awewe tawafna ti peuting tetep teh teu make calana sataranjang tawaf teh dengan alasan ceknya na ieu Baitullah teh batu anu mulya menang ti Gusti Allah menang ti sorga nang Gusti Allah ku ayana sakitu urang ulah mawa dunya dideketkeun ka Baitullah ai baju pakaian eta teh termasuk dunya geus urang toab sabelegenyeng bae ulah make nanaon pikiran kuno kos kitunya baju mah dunia cakina samping dunia dan lain sebagainya geus ieu mah batu teh kapan batu anu mulya geus ulah dihijikeun nu mulya jeung anu hina ulah make pakaian sataranjang maka lalaki mah ti beurang di mana tawaf teh mun awewe ti peuting tawafna teu barake calana teu barake cangcut aja waduh numanta Kangjeng Nabi teh titah ngadatangan orang Arab cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun ka orang-orang Arab eta teh anu toab teh ulah sataranjang sebelegenyeng kos kitu teu bagus eta teh nutur-nutur hawa nafsu setan teh kos kitu kadang-kadang geus diatur teh berang lalaki peuting awewe lantaran manehanana atuh toab pakan sakahayangnya anak ujung-ujung nama bareng nya lalakinya awewe toabnya teu make calana mun kuari teruskeun urang ge betah betah teh lantaran kuari mah kapan rapet jasa lamun toab teu make calana misalna ieu misal nya rapet jasa asal ulah urang takroni bae nu deukeut urangna ulah negro gitu tapi tetep bae orang sataranjang jeung nu hideung mah amper teu naek aduh iyalah ketika digenggeurekeun ku Kangjeng Nabi titah ulah sataranjang hiji nomor kedua sehari-harina urang Arab teh make baju na teh ieu mun awewe kadele pingpingna mun lalaki sakahayang baheula teh kos kitu pakaian urang Arab teh lamun awewe teh make kitu baju dibelah dadana kadele ngagayot masyaallah meureun kuari mun urang nyiptakeun urang Arab baheula tah waktu memeh turun ayat ieu tarolah urang nyiptakeun leuleuh model di Hollywood. Emang Hollywood di mana kiai? Cikupa. Tadi Citra tah kabelah ditu Hollywood. Lamun urang ningali pakaian orang-orang nu aya di Hollywood ya kapan sagede naon maka di cek urang mah dipake-pake teuing atuh sapira tali doang. Sapira tali doang di dieu di hadap tali di luhur tali doang. Masya Allah di dalam Ki Haji orang Cikupa aja terkicep-kicep ayo jerona mah tapakur Masya Allah tapi terkicep lah iya Ki Haji blow on gitu nah iya wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha wallahu alam bimuradi wa idza fa'alu di mana-mana manehanana migawe yakni alladzina la yu'minun jelema nu teu iman ka Gusti Allah bangsa kapirin musyrikin jeung munafikin migawe pahisatan kana kagolengan kajahatan kitu naon kamaksiatan kekejian model kasyirki wa tuapi model syirik jeung tuap di Baitullah uratan sataranjang qaili nanya ngomong lana tu pupisia bin asainallah api kami mamual tuap teh tuap di itu make pakaian anu maksiat ka Gusti Allah ja gabit kami teh dititah ku Gusti Allah nage tuap teh ulah make pakaian mentek dilarang lah ku Kangjeng Nabi
Wahai para masyarakat, wahai para jamaah, ayyuhallab, coba cek Kangjeng Nabi, makalah aturan-aturan anu sesuai jeung aturan Khaliq. Ulah sampai ulutudan seperti kieu, dada ditembong-tembong buah dadana, ping-ping ditembong-tembong buah ping-pingna. Pakaianlah nu rapi, komo keur toab sehari-hari ge coba nu rapi. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi sesuai jeung aturan Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu rapi. Beretika. Ngomongna kumaha? Qalu. Cek urang Arab ye, man. Ngomong teh sok sangeunana bae ye, kami nu matak berpakaian kieu teh wajadna alaiha abana. Ieu teh turunan ti bapa moyang kami. Bapak urang, mak urang baheula kieu, karakter bangsa teh kos kieu. Geus kami teh nurutan kajen kumaha ge. Budaya, ieu mah budaya man. Ulah sok dileungitkeun budaya Arab. Wajadna alaiha abana. Bapak moyang urang teh kos kieu ieu teh budaya. Ulah dileungitkeun budaya mah kajen kumaha ge. Nomor kahiji, nomor kadua, wallahu amarona biha. Ya Allah ge marentah kos kieu nu sabenerna mah. Manehna kasanggeunahna bae teh ngomong. Hiji nyana nyaritakeun bahwa ieu teh budaya. Ieu teh karakter bangsa. Ieu teh tuturunan ti bapa moyang, ulah ditinggalkeun fakta deui nabihim. Urang tuturkeun. Nomor kadua, ieu nu teu ngeunahna mah. Man, wallahu amarona biha. Allah ge marentah kos kieu ka urang. Paneta nyedakeun ka Allah. Pan Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Pan leuwih nyaho Kangjeng Nabi meureunanan ja Kangjeng Nabi teh utusan. Tapi atuh kunaon manehna nyedakeun anak ka Gusti Allah. Ye nyanyahoanan mad ye. Ieu Allah marentah kos kieu ka urang. Ye sia mah budak kamari. Teu nyahoan naon sia mah ngadaruyahna ge pandeuri. Tuh ka uyah pantungtungna mah. Aduh. Ta'i wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Dua nyana jawabanana. Hiji, urang teh ieu tuturunan ti bapa moyang. Ieu teh budaya Arab. Ulah ditinggalkeun, tuturkeun. Nomor kadua memang Allah marentah ti kieu. Masyaallah. Kuari urang lamun nyaritakeun budaya-budaya di urangan henteu ditinggalkeun be pohara jasa geus puguh budaya Bali. Geus puguh budaya Jawa. Geus puguh budaya-budaya Jawa Barat. Urang lamun neuleuh budaya-budaya berpakaian bae heulanan di Bali mah kan kos kitu. Lamun urang ningali Jawa Timur budayana kos kitu, Jawa Tengah budayana kos kitu. Urang ka dieu ka Jawa Barat, beuh lamun di Jawa Barat deuleu coba budaya Bandung parahyangan. Nu sok disebut make kabaya teh. Baju kabayana pancarang. Di dieuna kan terbuka sakieu, buukna ka dieu make konde. Bukan ditambahan ku daun cau. Bulat belit eta budaya parahyangan eta kos kita. Urang lempang deui ka dieu ka Karawang, pohara jasa urang Karawang mah. Terus datang deui ka dieu ka Subang, eta budaya parahyangan ka dieu ka Karawang kos karari itu tah. Mun ditanya, "Euy budak Karam, ieu mah tuturunan ti bapa moyang urang, ulah ditinggalkeun." Sia masuk macem-macem bae. Kita lamun dek hajat teh juk ka ditu make lisong make naon teh karana aju digantungkeun teh ancak eta budaya tutukeun ngaranna. Ulah sok disapirakeun lantaran ieu hajatan kabehan cenah lain manusia bae jin ge milu hajat. Geus juri ku urang kitu kudu di suguh cenah lantaran lamun nyana teu disuguh engke datang ka dieu. Tungtung mah engke bararau ke kabeh ge. Nyana kumaha lamun milu dahar jeung urang pannyana mah lain deui alamna, engke sayur dituel ku nyana, sangu dituel ku nyana, engke barariye. Nu mantak suguh ka ditu teh eta budaya kolot urang baheula. Make lisong nu gede ka ditu.
ayo kada-kada tusut beres puli song 5 sogo gede kieu cucur sagala bakakak sagala naon atuh budak angon maneulekeun iya ceknya mantep jasa ya beres anu ngancakna balik budak angon gade ya ieu horeng jurig nanya na horeng teta baheula mah kos kitu lamun deuk hujan sing ade mana cek teh budak botol urang ayun-ayun botol ayun ambing nih keur naon ieu keur ngasuh dah botol si diasuh di ayun-ayun sampai ulah hujan cenah teh di botol mah pantil aku hujanan saat ini dadan guludug terus bae terus sempak dibalangkeun terus ka kenteng itu budaya eta ya Allah lantaran guludug terus bae sanajan geus ayun-ayun ge nyana neangan halu ku ari mah mau godean tadi mah botol kali mah halu panjang jasa begitu ditanya nu nanyana ditutugeun bae wah aing pugu ieu beusi kahujanan siap teu nyatanya ka aing budaya urang teh kos gara itu Masya Allah dilengit-lengitkeun ku kiai lalaunan ulah cukup ku babacaan bae ulah make jeung sugah-suguh kitu lantaran eta teh mubazir ya geus teu kudu nah ku ari mah ku babacaan bae geus lamun hajat supaya ulah aya jurig datang ka imah maca sholawat 4444 cak nu boga ieu mah puyeng aing mah deuk hajat ditah baca sholawat sakumaha deuk jadi wali teh ya budaya tah wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha abana iba tuturudan ti bapa moyang bari Allah ge jam marentah ge Muhammad bejakeun innallaha la ya'muru bil fahsya sanyana Gusti Allah teu marentahkeun kana kapasaan kana kazaliman kana kemunkaratan kana dora kemaksiat kekejian Allah mah teu marentahkeun model kos kitu nomor kahiji nomor kadua eta nyedekeun ka Gusti Allah atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun apakah maneh ngaromong ka Gusti Allah kana naon maneh teu nyaho maneh nyedekeun ka Gusti Allah sangeunahna abang sungut teu letahan letah teu tulangan sangeunahna bae pajar Allah nu marentah atakuluna apakah maneh ngaromong 'alallahi ka Allah ma la ta'lamun kana omongan nu maneh teu nyaho nyedekeun ka Gusti Allah pajar Allah marentah kos kitu taya hamzah istifham inkar teu Allah teu marentah model kos kitu kul bejakeun Muhammad ka anjeunna amara rabbi bil qisti Allah marentah pangeran kaula marentah kalawan jujur kalawan adil hiji wa aqimu jeung maneh kudu ngararadegkeun diri maneh wujuhakum menuju masjid atawa menghadap ka Baitullah inda kulli masjidin dina nalika setiap salat wada'u mukhlishina lahuddin ibadahanlah Gusti Allah dengan ikhlas saikhlas-ikhlasna tilu bejakeun Muhammad hiji amara rabbi bil qisti lamun urang neuleuh dina ayat lain qisti teh di ditu dina caritaan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah nah kadituna bil qisti teh bahasa tauhid la ilaha illallah aqimu wujuhakum tangtungkeun ajegkeun awak anjeun wujuh teh beungeut tapi nu dimaksud awak majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull inda kulli masjidin masjid teh tempat nu dimaksudna mah salat jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal lempeng nama Muhammad bejakeun ka urang-urang Arab khususna umumna ka sakuliahing manusa amara rabbi bil qisti pamarentah
Robbi pangeran kaula titah nauhidkeun ka Gusti Allah dengan sajujur-jujurna dengan bahasa la ilaha illallah. Teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Hiji, ketika geus maca kalimatun thayyibah iman ka Gusti Allah di jerona aya parentah salat wa aqimu wujuhakum. Lempengkeun awak, tangtungkeun awak, badapkeun ka Baitullah salat. Inda kulli masjidin dina nalika salat. Nomor katilu wad'un ibadahan Gusti Allah mukhlisina lahud ikhlas ulah aya kasisi kagigir ulah aya muatan-muatan ngaji ikhlas salat ikhlas zikir cerita salat silaturahim ikhlas dan lain sebagainya kudu ikhlas ieu mah keur salat mukhlisina lahuddi yakin kama bada'akum ta'udun sakumaha mana diciptakeun ku Gusti Allah tatadina walam takunu sayan teu aya urang kabehan eueuh aranjeun kabehan wahai urang Arab teu aya ku Allah diciptakeun aya haji hirup sanggeus sahirup diurus ku Gusti Allah ta'udun kepae bakal dibalikeun deui ku Gusti Allah hirup deui gampangan Allah dek kahirupkeun boro-boro anu geus aya kemudian dihirupkeun deui cacak-cacak nu tadina urang diayakeun dihirupan Allah Maha Kawasa komo ieu mah geus aya pae dihirupan deui babarieun jasa Gusti Allah mah nu mantak engke begitu dibalikeun ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamat teh bakal kanyahoan manusia teh aya dua bagian fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah sabagian aya anu menang pituduh yakni anu iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah didinya bakal ditendenan bendera mukminin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fariqun hada nomor kedua wa fariqun haqqa alaihi dhalalah sabagian deui anu nyata-nyata kasasaranana yakni dhalalah teu iman ka Gusti Allah di bawah bendera para kafirin bendera Fir'aun, bendera Namrud, bendera Abu Jahal bakal berkibar ke di ditu termasuk bangsa bendera-bendera mali caritakeun nu koneng aya nu beureum aya ieu nu mantap kajen teuing kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal pi imaneun bakal pi islameun atuh bada'akumna ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan nomor kadua aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ieu moal pi imaneun atuh diciptakeunana mah hiwal ti Gusti Allah dina aturan-aturanana nu mantak lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah geus urang ti eueuh ka aya diurus ku Gusti Allah haju kuari daek ngadengekeun pangajian salat dan lain sebagainya ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh endeup ngajadikeun fariqon hada golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajen teuing dititahan ge ari tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung nu sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak masyaallah anak anu dipake kadeudeuh Kanan ngaranna begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh dicarekan kapan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun teh bakos kitu lantaran teu iman anak nabi anak rasul kafir
Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapakku anjeun Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung nu mantak pasetruan anu solid luar biasa antara bapak jeung anak bapakna teu iman ka anak pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalam tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut pamajikanku anjeun teu iman Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipakai kadede jeung kanya anakku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman geus puguh Abu Jahal geus puguh Abu Lahab dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya pohara jasa teu iman nu mantap ulah kaget lamun itu bapak nama cenah kiai pan anak kakara kiai atuh anak Nabi non cenah boet nya le bapak nama cenah luhungnya tapi anak nama tukang judi kos ya ulah loba omong geus kitu diciptakeun anakku Gusti Allah masyaallah inggis ya urang lamun digali kos kieu penciptaan Gusti Allah ieu adalah hak Gusti Allah kumaha Gusti Allah bae masyaallah teh batak engke bagi dua sapanta nu iman nu meunang pituduh sebahagian nu teu iman nu meunang teu beunang pituduh ta ieu kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah la yaftinannakum syaitan ulah kabujuk rayu ku rayuan setan mantak ti dieuna nu bantak parikon aku alaihi dolalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah innahum muttaqadu syayatina auliya min dunillah sebahagian anu meunang kasasaran mabok aya di nyana judi aya di nyana zina aya di nyana bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah nu ngurus Gusti Allah tapi nyana teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah. Urang mah kuarikan nu normal ya, nya herannya. Urang mah heran ka Josbus. Padahal manjana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teu iman ka Gusti Allah heran. Nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah Josbus. Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman horenganan kos kitu. Padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho beuh kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup ka masjid deui nyaho ka pangeran mun ditanya Junaid di ka mana masjid nek naon teh salat nyembah ka ka pangeran sia tita ku saat nyembah aing menyaho bae nya ngaji sugan tita ku masih maing ge nya ngaji lain sia ibadah ka Allah menang kita menang kita ngaji mantak ke si Junaid bisa andasa jawabna sia mun salat di taku masih maing masa kadang kita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah emang sia ngaji di mana aing mah masantren 20 tahun paingan sia bisa baca kitab henteu aing baca kitab mah bisa emang sia di pondok ra kieu kumaha aing mondokna nonton TV bae aing tapi teger batinna. Tuh. Iya urang mah ieu. Namrud. Nyana nyahueun pangeran teh Allah, Firaun. Firaun mah tadina mah nyahueun jasa malah. Pangeran teh Firaun ngan kabelah dina takabur. Haji jandung aku pangeran. Jadi kan aku pangeran, tadina nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardi. Firaun nyahueun. Tapi kabelah dina takabur ngaku pangeran. Pangeran kecuali aing. Awas ya, aing bisa ngahirupun bisa pengapain. Coba kos kumaha. Dua jelema, nu hiji ketrok paeh tuh. Nu hiji diantep hirup. Aing pokona mah cak aing paeh, cak aing hirup aing mah bisa mehan bisa nghirupan. Cak anu neuleuh otakna sakitu doang eta pangeran. Oh, eta pangeran Firaun eta kos. Geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing, paehan ku aing. Aing ibadah, aing pangeran. Masyaallah. Aya nu ngomong apa pangeran sok ngising lalu ngomong besi ditanyakeun doang ai pangeran keur kumaha tuh keur ka WC urang
boga pangeran ngising teresepannya. Tapi kan Firaun ngising. Namrud ngising, menya pangeran ngising. Tapi tetep aja aku pangeran. Masya Allah. Innahum muttakhadus syayatin. Nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan. Wow, jeung setan ittaqadus syayatin. Musyawarah nyana jeung setan. Dipilih bendera koneng, ya. Berem, ya. Mana deui? Tuh, cak sia teh bata. Iya, ittaqadus syayatin auliya min dunillah. Haju wa yahsabuna annahum muhtadun. Nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh. Teu karasa bahwa nyana di jero kakapiran teh pajar teh bener. Teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener. Boga rasa bener bae. Nah ieu gara-gara setan. Nu mantak sing hade. Di awal lagi awas setan. Mantak ka dieu na ge, ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan, ku ajakan setan. Urang sing teger ku ari. Antar ka mana ye? Tek silongok, neuk naon? Ngaji. Keke tungguan. Tungguan. Ieu mana? Ada. Oh. Bener. Kata tungguan lah ya, makanya make samping kan. Ganti lang celana. Ke celana. Ayo guys. Cak bawa depan cenah gaji. Engke ieu aya perlu saya sagede ngata. Syaitonir rajim. Setan mah bisa bae eta. Ya Allah, dek gaji tengah jalan aya nu ngajak ka Karang Bolong milu. Boh, budak teu kira-kira. Dek gaji aya nu ngajak bisnis milu. Kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka dohor jang ka akhirat ceuli aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul ja ieu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko geus pokoknya nama datang kantor, aing ngaji. Tak kadanan ku gitu. Jelema model salat teh model salat, ulah haju HP di bawah. HP. Ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing. Saparapat menit ku aing. Parapat jam, leutik teh saparapat menit mah. Saparapat jam aing pepegatan ulah jeung sia ulah sok neng-nong sia heula. Diteundeun ku urang di imah ulah dibawa ka masjid. Ulah itu teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa. Diteundeun di hareup. Allahu Akbar. Deuk eureun ieu haram. Teu eureun neng-nong. Bareng dideuleur remotna etana dangdut goyang. Lain Allahu Akbar kabiro enak. Teu bisa tak kos kitu tah. HP ku aing digeuteun lah sia tah. 4 jam, setengah jam. Nges, pepegatan heula. Komo urang dek jadi wali Allah, titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia. Ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya nanon hiji be Allah. Ngomong bisa. Praktek coba. Ese jasa. Nu mantak pikih mah ku urang teh bisa diperdebatkan usul pikih, bisa diperdebatkan politik, bisa diperdebatkan ekonomi, bisa diperdebatkan budaya, bisa didiskusikan dan lain sebagainya. Hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun. Hese. Sebab naon? Perasaan geus pindah. Asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun, moal bisa didiskusikeun. Hanya perasaan jeung Gusti Allah, asa ngadenge, asa didengekeun ku Gusti Allah, asa dideuleukeun ku Gusti Allah, asa neuleuk ka Gusti Allah, keindahan anu hese nyaritakeunana beungeunahkeun biasa. Pokona mah deuk beurang deuk peuting teh terasa aya Gusti Allah teh, mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan teh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun
mentak hikmah nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi mentak beda-beda ceritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana keur aya dina ilmu Allah karasana keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deket da jeung Gusti Allah naon eta makhluk kan di jero hate makhluk dunia urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia urang cicing jeung manusia tapi urang teu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat geus di dieu mah bakal dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah tah kadanan ku kos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geuning setan urang lamun geus datang ka dinya mah setan nih diome ku urang setan bisa diome urang lamun datang ka derajat di dinya tah urang geus pisah hate plek duniaan makhlukan setan kan kadeuleu ku urang diome ku urang digere sia paling sia aduh naon sia setan ulah sok digere-gere kieu ceuk getek alah sia sok ngagoda aing sia ka jeung ieu moal sia naon atuh cicing di dieu keur ngalilimpi doang ngalilimpi teh ngagoda kan ceuk awas sia bisa diulinkeun ku urang setan indit sia ka ditu indit moal kagoda waliullah eta geus hatena mantep jasa Allah doang plek mantep tah lamun encan datang ka dinya kakara setan cicing di punduk cicing di pundak cicing di biwi cicing di bujur lamun awewe malolobana cicingna tadi dia tadi bool jeung disusu jadi lamun awewe leumpang teh sanajan eueuh susuan kaduna gede bae eta setan susuna gede amatnya cek setan Haji Junet yeuh padahal panjenengan teu ngagemblok teh naon leumpangna tapi kaduluna waduh epok cendol masyaallah parah. Tah eta setan eta kos kitu. Ya Allah, ya Rabbina, iya sih hade bisikan-bisikan setan. Sing hade urang moal kebeli hirup, mantak kaya ieu mantaknya na aya fariqan haqqa alaihi dhalal innahum ittakhadus syayatina awliya min dunillah. Nyana ngajadikeun setan sebagai kekasih, sebagai sekutu, sebagai babaturan, nyana berkoalisi lah jeung setan sehingga nyana ieu bisikan-bisikan setanna per detik per menit kumaha cak setan mah. Lamun waliullah mah kumaha cak Allah ilham ngaranna ke dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah, dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah. Langsung komunikasi waliullah mah jeung Gusti Allah. Ainya nama langsung komunikasinya jeung syaitonir rajim jeung setan-setan tak ieu sing hade sakumaha hati awal geus dicaritakeun setan na ieu ulah kagoda ku setan sakumaha bapak moyang anjeun ieu geus sing hade ente ulah kagoda ku setan naudzubillah datang kaluar tina hak kaluar tina kabenaran ya ne datang ka murtad man naudzubillah min dzalik wa min dzalik jaga baik-baik sing hade nah iyalah nu pertama baheula Kangjeng Nabi titah ngabebener budaya Arab titah ngabebener karakter Arab supaya sesuai jeung Al-Qur'anul Karim khususna ka urang Arab umumna ka urang kabehan tinggal urang kuari introspeksi diri hati-hati lalaunan sebab urang hirup kuarit ngaler kidul ngetan ngulon dek nungguan ajal doa malam mana mingguna berikutna urang ngaji deui sakumaha biasa wallah